Indit balang siar pangabutuh pusaka hiji-hijina tuluy balikna botram dadakan jeung emak-emak anu saroleha rebo deui kencaka tuhu unggal wayah kieu teh meungpeung cuaca panas moleret kieu besti samemeh ngencar ti rorompok teh urang migawe heula proyek 3M ning yeuh anu kahijina moekeun bubututan lanjut anu kaduana menjahit bubututan kalau sudah dijahit cengcelein dulu we dikente tah ieu M anu katiluna kela urang kocorkeun heula caina tah ieu anu katiluna muihkeun bubututan tuluy we anu arasakna gebrukkeun perkara bubututan geus beres lanjut we urang turun neangan perkara anyar encan ge nanaon geus nyampak ning tah hareupeun pisan hayu we langsung urang ringkit nya pulang naraon cenah kot rajeg ieu teh ari pek teh karek sadar ka mana ieu kursi sawareh deui bakat da ari geus parasea teh aya masalah naon ieu nepikeun ka nyingkur duaan di dieu hayu urang balik ke nya kumaha carita nah atuh ieu teh ari pindah bisa ku sorangan ari balik kudu dipangku kieu teu walakaya sok geus ngumpul kieu masih lihampura silih bebaskeun lanjut we ieu nama urang balang siar pangabutuh bapa pas rek init nya naon poho ieu suku can dibungkus besti paingan kot asa hihiliwiran cekeng teh tah ieu ti kamari sok aya nu kepo bunit sepil cenah eta kaos kakina anu sok dipake sapopoe tah ieu nya besti sapaketna isi 4 pasang bisa pilih warna juga tah ieu si bunit mah milihna warna netral marah bisa kabula kabale ka ditu ka dieu kaunggulanana sudah anti UV dan antibakteri bahan lembut adem pokona mah pasti nyaman we sepanjang hari walaupun pakai sendal model begini gak gerah sama sekali besti tuh jol panggih we jeung besti seperjuangan apan sama-sama berjuang jadi konten kreator mudah-mudahan saha wae anu eukeur berjuang ayeuna sing sararukses pokona mah lanjut we ning urang ngageuleung ka kediaman pusaka hiji-hijina biasa we urang wawancara heula besti ngarah para ruguh kitu tah anu dibeli teh sok sanajan anger we eta deui da ngan sok bisi apana singkat cerita wawancarana geus beres kulantaran ieu teh geus beurang hayu we langsung urang ngajius besti ning tuh karege 2 detik geus nepi we alah ieu cuaca kot moleret kieu Gusti eta langit kot bersih eueuh aling-aling sarua teu besti kadinya ge halodo ning tuh pas nepi teh langsung gerewek we kana cabe tibatan di ladangan kalah kot disawer ning ieu urang ngebut we balanyana besti teu kuat hareuda ulang kueh bolu meuli tahu aya peuteuy selong aya genyer tuh kalah sakur anu kacabak dikeresekan aya vitamin Z aya cabe benot geus puguh bako mah wajib tambah deui asin tawes jol panggih deui jeung jajanan hayu ieu geus beak duitna ge besti hatur nuhun mang aya nyelap salamar deui ieu kagok urang beakeun we ngarah dompetna bersih kembali Fitri geus menenget terukeun ieu alhamdulillah geus nepi deui di rorompok besti di dapur masih keneh barala tiba-tiba aya juragan nelepon ulah masak cenah hiap urang di dieu makana atuh menikot bahagia tidak terkira dikitukeun mah keur mah pulang capek papanasan beuteung geus hampir salatri kabeneran ari pek teh aya acara dadakan ieu bari lengoh ieu teh besti mawa beuteung kosong atuh pancana naon di imahna ge poho tuh can nginum-nginum acan ari ditelepon kudu geuwat-geuwat cenah ka dieu alhamdulillah tah ngalayah opieun mah ning ieu si bunit bagian nyamel tah juragan bagian ngecak-ngecakeun sanguliwat tuh kot pangheulana si bunit mah ditawaran kokojo da meuni sigana teh geus